Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup-na kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Caturkeun harita Jaka Sinangling anu terus-terusan latihan jurus jeung Kirana, wanoja anu memang neundeun perhatian anu gede ka Jaka Sinangling, duanana kawilang eueuh kacape jeung henteu bosenan dina ngalatih jeung latihan jurusna. Ti poe ka poe pikeun Kirana mah campur gaul jeung Jaka Sinangling teh bet beuki tumuwuh rasa simpati ka pribadina Jaka Sinangling. Malah lain ngan ukur kitu wungkul, tapi oge ngarasa tenang sabab dirina jadi aya anu ngabaturan. Masing-masing bisa ngarasakeun aya kacocogan hate mangsana dina campur gaul. Saperti harita leureuh tina latihan, duanana terus ngalobrol kadenge Kirana anu harita cumarita. Terus terang abdi muji ya Kakang Jaka, margi tetela geningan kaetang cepet dina nyerapkeun naon anu dilatihkeun ku abdi Kakang Jaka. Jaka Sinangling nyerenge seuri, manehna oge ngarasa aneh jeung kaget sabab ayeuna mah bet bisa mampu neuleuman ilmu silat. Akang oge masih keneh can ngarti ieu teh. Nah ayeuna mah nya dilatih ku Kirana bet bisa geningan. Meureunan kana kitu oge geus ngajodo akang kudu diajar silat teh ka Kirana. Tos teu kedah nyabit-nyabit deui soal eta Kang. Nu jelas abdi ngiring suka sareng bunga, margi naon anu dilakukan ku diri abdi mangsana ngalatih jurus ka akang tos tiasa disarepkeun. Upami aya nu niat jahat teh Kang Jaka teu kedah lumpat ayeuna mah. Atuh ari kudu lumpat mah keur naon akang diajar silat Kirana? Nya mending keneh jadi tabib we. Tapi jadi tabib geus moal bisa deui. Da jimat akang kembang pancawarna direbut ku si topeng mayit. Anu ngaran topeng mayit Kang, sanajan bener manehna jelema jahat, tapi lantaran ilmu silatna hebat, bari jeung nebarkeun mamala dina tindakanana, tetep be aya dina kabeunangan. Nu lemah anu jadi korban. Nu mata kitu Kirana, saperti anu karanapan ku akang, kangaranan jadi jelema anu lemah, teu bisa naon-naon mah, sangeunahna we diulinkeun. Nyawa teh eueuh hargaan. Sengam abdi oge pangalaman anu kitu teh Kang, ku urang kedah dijantenkeun cambu Kang. Jalmi salarasna henteu aya anu bodoh, henteu aya anu belat.
Asal memang aya cita-cita dina hirupna, disarangan semangat dina jero dadana. Margi topeng mayit oge masih keneh sami apanan jami sapertos urang Kang. Benar kirana, da sukuna dua, leungeunna dua. Bedana teh gerakanana teu beda ti setan, kacepetanana eta tah anu ngajadikeun matak aneh teh. Teu kedah aneh Kang Jaka. Kituna teh lantaran kulekeunna dina latihan disarengan ku tahapan ajen pangarti anu memang tos langkung punjul. Tah, supaya urang duaan bisa leuwih ngaronjatkeun diri dina latihan, kumaha nya? Sabab akang cantang tuani ieu lamun panggih lawan anu sabenerna. Abdi pantos ngajelaskeun ka Kang Jaka. Sanaos urang latihan teras-terasan, sakumaha hebatna latihan, oge sakumaha luhurna ilmu anu ku urang diyakinkeun, upami teu disarengan ku pengalaman, tetep be bakal kirang ajena Kang. Margi anu bakal langsung ngasakeun tahapan pangarti dalam silat mah daya deui Kang, kajaba pengalaman. Margi pengalaman mah jelas tos sanes latihan. Namun estu tarung anu salaresna Kang. Jaka Sinangling ngahulang siga anu keur mikir, neuteup antep ka kirana teu lila terus nyarita deui. Kira-kirana urang bisa henteu lamun neangan pengalaman kirana? Kirana imut bari terus ngawalon. Salaresna mah kieu Kang Jaka. Ti waktos masih keneh nucu aya guru abdi, abdi kantos negerakeun Kang. Maksud hate anu hoyong neangan pengalaman. Nanging harita mah dihalangan ku guru abdi lantaran cenah can waktuna. Sabab abdi can sapinuna nyangking ajen pangarti tinu anu jadi guru. Nanging ayeuna guru abdi tos teu aya. Salaresna mah ti kamari-kamari satacan abdi nulungan Kang Jaka. Abdi tos aya imutan hoyong milari pengalaman teh Kang. Jaka Sinangling katingali jadi hegar paroman beungeutna. Memang leuwih hade latihan teh bari jeung neangan pengalaman, kitu ceuk pikirna. Sabab lamun terus lila teuing aya di dinya mah bisi bosen. Atumun kitu mah pikiran akang jeung kirana teh. Jadi maksud akang mah latihan terus dilakukeun, tapi urang teu ngaduk-duk cicing di dieu. Nyaeta bari neangan pengalaman teh. Kitu oge lamun kirana satuju, da akang mah ukur murid atuh. Nya nurut be kumaha guru. Kitu tah. Ngewa Kang Jaka mah anger ari tos nyebatkeun abdi guru teh. Di antara urang teu aya guru teu aya murid Kang. Nu penting urang sami-sami diajar be ayeuna mah. Margi abdi oge teu acan rumah sahebat, sami masih keneh diajar Kang. Nyatu ari kitu mah teu naon. Ngan ari keur akang mah tetep we da anu ngalatih akang, nu mamatahan akang dina hal jurus teh kirana. Nya jelas kirana teh guru akang. Pan kitu nya. Nyengakeun teu langkung kumaha Kang Jaka eta mah ari tetep kagungan pamadegan seperti kitu mah. Nanging Kang Jaka tos siap kitu. Mayunan cobaan-cobaan mangsa urang lunta milarian pengalaman Kang. Nya upami tos siap sareng gilig manah mah teu sawios Kang. Nya ari akang mah gilig jeung siap. Akang make kudu sieun nying hareupan cobaan-cobaan. Apan initna oge akang teh teu sorangan, tapi bareng jeung anu jadi guru. Janten Kang Jaka mah bade ngenalkeun abdi meureunnan kitunya. Atuh abdi anu berat pami kitu mah Kang. Nanging teu naon lah, da sanes oge neangan pengalaman ari borangan mah. Tah, reug-reug lamun kitu mah ka akangna oge. Iraha urang ngamimitianana. Nya ari cek abdi mah, upami memang Kang Jaka tos gilig sareng siap mah, nya ayeuna be urang lumampah, urang ningali kaayaan dunya luar dina kahirupan jama anu sawajarna. Siap upami ajeuna Kang. Nya akang mah siap wae lah, ti kamari oge siap akang mah. Geus aya dina kasapukan kitu mah antara Kirana jeung Jaka Sinangling duanana terus lunta ninggalkeun eta patempatan pikeun neangan pangalaman. Duanana bari jeung lumampah teh sok diselang latihan jurus di mana panggih jeung tempat anu suni atawa ti iseun. Geus latihan lareureuh sakedeung terus arinit deui neruskeun lampahna.
Kitu jeung kitu anu dilakukan ku Jaka Sinangling jeung Kirana mangsa lumampah luyu jeung pamaksudanana anu neangan pangalaman. Dina waktu harita sanggeusna sababaraha poe lumampah, Jaka Sinangling jeung Kirana dipanggihkeun jeung pangalaman anyar anu munggaran. Maranehna duaan ngaleureuhkeun lengka sukuna waktu di hareupeunana aya anu megat ngahadang ngahalangan jalan. 3 urang lalaki anu kaleker boh dina keuretan beungeut, tangtungan jeung baju anu dipake pada sarua saragam. Kirana jeung Jaka Sinangling anu kakara lunta di tempat padumukanana can apal kajago-jago anu makalangan di dunia kajawaraan. Maranehna duaan can apaleun ka eta 3 urang jalma anu ngahajak megat ngahadang. Padahal eta 3 jalma teh di dunia kajawaraan mah kawilang jago anu geus dikenal ngaranna. Tiluanana geus kasohor menang sebutan atawa julukan 3 bayangan alas saradan. Mangrupa 3 urang jago anu kamana-mana taweleh tiluan. Loba jago anu geus jadi korban lantaran tindakanana. Sabab tiluanana memang geus pada tepi kana tahapan puncak elmuna. Teu matak aneh, lamun jago-jago anu geus nyaho mah moal wanieun bantrok kakuatan atawa pabentar paham jeung si 3 bayangan alas saradan. Tilu bayangan alas saradan boga pangaresep teu kaop ningali aya awewe anu herang, wanoja anu geulis rupa, rek lengoh keneh atawa geus boga bebeureuh, rek awewe anu boga salaki atawa anu lengo. Asal memang katarik hatena tangtu bakal diakalan sangkan bisa beunang. Seperti halna harita ningali wanoja geulis saperti Kirana, langsung katarik hatena kahudang nafsu birahina geus teu ningali initna keur babarengan jeung Jaka Sinangling nu matak langsung harita dipegat. Kirana anu ngarasa leuwih tanggung jawab kana kasalamatan Jaka Sinangling langsung harita tumanya ka 3 bayangan alas saradan anu ngahajak ngahalangan jalan. Saha andi katiluan ha? Naon maksud make jeung ngahalangan jalan segala rupa? Teu kudu ganggu ka kuring anu keur lumampah, leuwih hade bare jalan kuring. Sikep jeung caritaan Kirana anu teu mere budi ka eta 3 jalma estu tandesna keranan. Salah saurang si 3 bayangan alas saradan ngalenggak seuri beri terus nyarita. Bener teu salah pilihan urang teh euy. Tetala ieu wanoja geulis teh, galak geuningan. Tah anu kieu ye, anu hese neangan mah nu kieu ye. Heh, geulis. Akang tiluan anu katelah mati 3 bayangan alas saradan. Ngaran akang geus daraneuheun deui di dunya kajawaraan mah. Sabalikna anu geulis teh saha? Ari ieu saha? Salaki atau bebeureuh? Kirana netep seukeut kanu nyarita bari terus ngomong deui. Kuring Kirana, ieu Jaka Sinangling leuwih hade anu katiluan ulah ngahalangan jeung neangan pucuk ti kirang. Sabab di antara urang teu boga masalah naon-naon. Teu boga masalah naon-naon. Memeh urang panggih teu boga masalah Kirana. Teu boga masalah. Tapi ayeuna sanggeusna urang dipanggihkeun di dieu jelas di antara urang ayeuna aya masalah. Nah naon masalahna? Kuring panggih teh kakara ayeuna jeung andi katiluan ulah ngahajanengan gara-gara. Pasoalanana mah bongan Kirana geulis rupa, akang tiluan jadi katarik hate kepentang rasa. Tada teuing suka jeung bagjana upama bisa laksana ngapi milik anu geulis sanajan ukur sapeuting. Bener teu euy? Ngareret kadua baturna anu direret saleuseurian, seri-seri iblis anu matak pikacuaeun. Puguh B, Kirana jadi nafsu. Sikep jeung caritaan si 3 bayangan saradan bener-bener kurang ajar. Jaka Sinangling oge jadi kasigung hatena.
kahudang amarahna ningali sikap jeung ngadenge caritaan anu kurang ajar saperti kitu. Jaka Sinangling ngalengkah maju ka hareup, neuteup seukeut ka anu tadi nyarita, kadenge Jaka Sinangling ngomong dina sikepna anu pinuh ku kawani. Anjeun tiluan sakuduna sopan, sanajan bener anjeun tiluan kaasup jago anu geus boga ngaran, keur kuring moal make kudu sieun. Leuwih hade nyingkir tinggalkeun ieu patempatan. Gede hate sia make jeung wani ngabacot seperti kitu segala rupa sia. Abah pedah kirana bikang maneh diheureyan ku dewek. Leuwih hade si laing mah init euy. Gancang kabur, keun antepkeun kirana mah di dieu. Sabab kirana kudu tetep jadi milik dewek tiluan dina waktu ayeuna. Sanajan ngan ukur sakedeung. Galak kieu mah, pasti bakal nyugumakeun kana hatena euy. Nyiak beureum beungeut Jaka Sinangling dina waktu harita, lantaran manehna ngarasa ambek. Sedengkeun kirana ngahaja cicing teu loba carita, sangkan Jaka Sinangling gede kawani jeung timbul rasa percaya dirina. Bener-bener sombong kuring si Jaka Sinangling moal make kudu sieun ku jelma-jelma saperti aranjeun tiluan. Lamun memang boga maksud anu kurang ajar, kapaksa kuring bakal ngalakukeun tindakan. Salah saurang di antara si tilu bayangan Alasaradan anu ti tadi can milu ngomong ngalengkah maju ka hareupeun Jaka Sinangling. Ilaing ayeuna gede hate euy, make jeung nembongkeun sikap kitu segala rupa. Memang si laing boga kabisan naon ngomong kitu teh euy. Rada ngageter hate Jaka Sinangling ningali puncerna eta jalma, tapi gancang Jaka Sinangling ngungkulan geterna hate. Maneh ulah neangan gara-gara ngahaja megatan ngahadang jalan, naon perluna? Pan tadi geus diomongkeun ku lanceuk dewe. Si kirana tinggalkeun di dieu, ilaing gancang init kabur nyalametkeun diri. Sabab dewek tiluan butuh sote ku kirana. Geus bisa dibayangkeun kirana bakal nyugumakeun sabab butuh keneh can ngarasaan lalaki. Jaka Sinangling jadi teu bisa ngadalikeun dirina. Nafsuna bener-bener geus teu katahan, harita nyebrut maju narajang, gerak panarajangna mangrupa tata gerak anu salila ieu dilatihkeun ku kirana nu sacara teu langsung jadi guruna. Panarajang anu dilakukeun ku Jaka Sinangling pikeun tahapan jago saperti tilu bayangan Alasaradan mah tangtu be eueuhna naonan. Bangun anu gampang nakeranan, henteu sirikna bari jeung peureum, panarajang Jaka Sinangling ukur kena kana tempat anu kosong. Jaka Sinangling jadi beuki nafsu jeung panasaran, harita ngarangsek deui ku panarajang susulan. Tapi tetep be ngan ukur opat geprakan Jaka Sinangling ngagero kaget waktu awakna ngajengkang terus rubuh ngabebengkang mangsa kabenangan kuruntuyan panarajang lawan. Dak geduk das cebrot cerbet cekok dak das wah cengkang kebut. Jaka Sinangling rubuh ngabebengkang maring lemah. Jaka Sinangling nyobaan rek ngoneal hudang, tapi sakilat nu jadi lawan geus rek mindo deui ku panarajangna. Ningali eta kaayaan kirana ngalenyap hatena, langsung harita ngagajal ngeluncat narajang ka anu rek nindak ka Jaka Sinangling. Tarung geus teu bisa disingkahan deui. Kirana ayeuna mah anu ngarangsek kanu jadi lawan, bangun anu teu mere kasampetan pikeun seunghapan. Panarajang kirana memang teu bisa dianggap enteng sabab ngagunakeun kamampuhan anu meh sapinuhna. Sanajan sabagian panarajang kirana bisa disingkahan jeung dibendung, panarajang susulan anu sejena teu burung kena kana sasaran ngajadikeun lawan, ngabangkieung mundur ka tukang meh-mehan rubuh leungit kasaimbangan badana. Dah cebrot cerebet das waduh bangkieung dalik deui
jadi cek hega ningali seorang baturna bangun anu ripuh di nanying harepan Kirana anu dua andai silih reret terus arungge geus kitu dua nana terus ngalengkah maju nyamperkeun ka lebah Kirana. Si tilu bayangan ti Alasaradan memang boga kaistimewaan dina hal ilmu silatna. Dina nying harepan lawan anu berat manehna ngagunakeun ilmu silat khususna anu diwangun ku kudu maju tiluan babarengan. Ku ilmu khususna eta geus teu kaitung lawan anu mampu dirubuhkeun ku maranehna. Ningali kecepatan gerak ilmu silatna Kirana, si tilu bayangan Alasaradan ngarti Kirana tetela wanoja anu teu bisa dianggap enteng ajen pangartina. Si tilu bayangan Alasaradan harita maju tiluanana ngabagi dirina ngurung tangtungan Kirana. Sanajan bakal yang harepan tiluan lawana sekaligus, tapi Kirana henteu sieun ngabagikeun paneutepna ka tilu lawana terus nyarita. Geus teu kudu loba dicarita ayeuna mah. Coba Andika tiluan maju sekalian. Hayangnya hukumah kehebatan tilu bayangan Alasaradan teh. Sok buktikeun kehebatan Andika tiluan. Kirana malah bangun anu nangtang. Salah saurang di antara tilu bayangan Alasaradan kadenge harita nyarita ditujukeun ka Kirana. sanajan maneh bener-bener boga ilmu silat anu hebat sia tetep moal mampu kengaranan kudu nying harepan dewek tiluan. Lebih hade serah diri ayeuna maneh Kirana henteu kudu micen waktu jeung micen tanaga anu teu puguh sia. Pirak tanaga kudu dipicen teu puguh mah pan tanaga teh dibutuhkeun keur ngalayanan akang tiluan. Piraku teu make tanaga. Andika tiluan memang jalma-jalma anu memang teu pantas lila hirup di alam pamenangan. Dunya kajawaraan anu hartina mun jalma saperti Andika tiluan milu makalangan. Sor maju Andika. Si Kirana moal make ngejat ku anjeun tiluan di ieu pakalangan. Kirana sayaga diri sapenuhna ngawangun pasangan bari sapasang panona cingceung merhatikeun tilu lawana. Si tilu bayangan Alasaradan kangaranan terus-terusan ditangtang kitu mah sarua deui jadi bedah amarahna. Meh dina waktu anu bareng tiluanana dina waktu harita maju narajang kanu jadi lawana. Nyata memang bener kehebatan ilmu silatna si tilu bayangan Alasaradan. Kangaranan ngagunakeun ilmu khususna anu bisa digunakeun ku tiluan mah Kirana jadi bingung dina nying harepanana. Upama narajang ka salah saurang lawana anu duaan ngarangsek manehna, nying harepan panarajang anu duaan anu saurang deui milu ngarangsek masing-masing henteu sarua arah sasaranana. Nu saurang ngarah ka bagian luhur, anu saurang ngarah ka bagian tengah, anu saurang deui ngarah kana suku atawa kuda-kuda Kirana. Jaka Sinangling anu geus memang dirubuhkeun lawan ukur bisa ngajemprak teu bisa ngebantu Kirana anu keur tarung. Sabab karasa anggota badana anu tadi kabenangan ku panarajang lawan masih keneh linu jeung nyeri. Ruang gerak Kirana jadi lir upama anu katutu ku tata gerak lawan anu beda-beda arah sasaranana. Sanggeusna tarung lumangsung rada lila. Jelas Kirana anu kawalahan dina ngimbangan daya panarajang lawan si tilu bayangan Alasaradan anu geus ngagunakeun ilmu khususna maju bebarengan. Kirana ngarahu jero hatena bener-bener ngarahu sabab dirina beuki kadese kawalahan nying harepan lawan. Hate Kirana mimiti kaentepan ku perasaan sabil jeung salempang. Ayo rek kumaha lamun geus kieu Kirana rek kumaha moal bisa meunang ngalawanan tilu bayangan Alasaradan. Lamun geus maju tiluan babarengan saperti kieu. Rek kumaha sia ngadenge caritaan anu ngandung pangejek seperti kitu. Kirana beuki nafsu harita nakar tanaga jeung pangartina. Tapi sanajan Kirana nakar tanaga jeung pangartina tetep
teu bisa mampu ngarubuhkeun salah saurang lawan, malah manehna anu kadeseh katutup ruang gerakna. Dua urang lawan anu ngarangsek panarajangna bisa dibendung jeung disingkahan ku Kirana. Tapi anu saurang deui, memang di luar dugaan, harita urat-urat penting dina beuheung Kirana dipencet ngajadikeun Kirana leuleus ngalumpuruk dir upama anu kapupul bayu. Tak lumpuruk. Kudupruk. Kirana geus teu bisa deui ngalakukeun gerakan naon-naon. Tilu bayangan Alasaradan pada saleuseurian ngumbar rasa kasukana. Rasakeun Kirana, cek akang tadi kumaha moal bisa ngalawan si tilu bayangan Alasaradan. Akhirnya tetep we kudu serah diri. Geus kieu mah rek kumaha Nyai? Geus kieu rek kumaha? Eueuh deui iwalti ku serah diri, kangaranan serah diri teh nyaeta kusadrah jeung pasrah. Ayeuna mah geus kieu mah entong kudu diloba tong loba di ngomong. Leuwih hade urang bawa we ayeuna mah ku urang. Suka jeung sugem ieu kana hatena. Ningali kaayaan Kirana dilumpuhkeun, Jaka Sinangling dina waktu harita jadi kahudang deui sumangetna jeung kawanina, malah beuki nafsu ngoneal hudang bari ngumpulkeun tanagana. Kirana dipanggul ku salah saurang tilu bayangan Alasaradan. Ningali kitu Jaka Sinangling jadi nekat ngagajelang luncat majuna rajang. Rek dibawa ka mana? Bebaskeun Kirana, hap ya. Tapi naon hartina panarajang Jaka Sinangling anu ngan ukur nekat seperti kitu. Sokomo kangaranan Jaka Sinangling geus bari nyandangan kanyeri benang ku panarajang lawan. Dua kali peupehan lawan ngahantem kana pocelina Jaka Sinangling, ngajadikeun Jaka Sinangling ngagoak bari terus rubuh nyangigir teu inget di bumi alam. Gila, cebrot, cerbet, des. Wadah, cengkang, kebut. Jaka Sinangling geus teu bisa deui inget naon-naon. Sedengkeun Kirana geus teu bisa barontak, harita dipanggul dibawa ku tilu bayangan Alasaradan, duka teuing rek dibawa ka mana. Waktu Jaka Sinangling sadar tina kapaehanana, bari nyengir ngarasakeun kanyeri, ngoneal hudang lalaunan, muterkeun paneteupna tetela, didinya geus eueuh sasaha. Tilu bayangan Alasaradan geus eueuh kitu deui Kirana. Jaka Sinangling langsung bisa nebak, Kirana pasti oge dibawa ku tilu bayangan Alasaradan, duka teuing rek dibawa ka mana. Jaka Sinangling rumahu sababaraha kali narik napas panjang, bet jadi ambek ka diri sorangan anu teu mampu ngabela Kirana tina gangguan tilu bayangan Alasaradan nu jelas boga maksud anu teu hade. Jaka Sinangling ngajanteng nangtung, melong kosong ka hareup ngagerendeng ngomong sorangan. Kirana pastina oge dibawa ieu mah ku si tilu bayangan Alasaradan, terus dibawa ka mana nya? Kieu geuning karasana. Jadi jelema anu lemah teh, anu ajen pangartina handap, tetep jadi korban jelema anu kuat, jelema anu leuwih luhur tahapan ajen pangartina. Nyaan. Palang siang ieu kaayaan Kirana diganggu kahormatanana dirina. Asa hina jeung eueuh hartina ieu mah. Sabab aing teu bisa nulungan ngabela ka Kirana. Nyaan eueuh gunana ieu diri aing teh ieu. Kirana nepikeun ka dibawa ku jelema-jelema anu jarahat. Hampura akang Kirana. Aya anu ngajentul dina jajantung jeung ngageduk dina hatena Jaka Sinangling dina waktu harita. Inget deui kana kajadian anu geus karandapan di mana Kirana dibawa ku tilu bayangan Alasaradan sedengkeun dirina teu bisa ngabela jeung nulungan. Ambek, sedih, hanjelu, salempang, rupa-rupa perasaan gumulung ngajadi hiji. Nembongan jirim Kirana komo ngingetkeun kana kaayaan dirina anu dijait nasibna ditulungan disalametkeun jiwana teh apanan ku Kirana, nupikeun Jaka Sinangling ngarasa kahutangan budi jeung nyawa. Ayeuna kalakah dibawa ku jalma anu deleka, bari dirina teu bisa nyalametkeun Kirana. Jaka Sinangling jadi nganglu.
Nu akhirna Jaka Sinangling dina waktu harita nangtukeun sikepna anu nekat rek terus neangan Kirana sanajan nepikeun ka mana oge.